motor pakai acara mogok deh. Kantong anchor saat istirahat dulu lah, capek panas deh. Kamarana ieu tukang ojek ya. Payah kieu can datang bae ujung minta kopi ya aing ya. Aduh. Goblok dia. Nah, hiji ya karak datang ya. Terus kadekan ya, kadekan. Kadekan luruskan. Luruskan. Terus. Mundur. Luruskan. Mantap. Angkat mana? Nah. Gasip. Kamarana ya. Asih butang isopre kamarana ya. Teu nyaho, can datang aing di tadi di nungguan ieu dari Ria. Teuing lah teu ngarojek ya. Untung kaing nama. Lu cek aing masih yang rame mah kudu make trik. Trik kumaha ya? Atuh kopi heula ge, ame ngobrolna lancar. Sama kudu bae jeung ngopi angge menang panlaris ya ngojek. Atuh mah rugi ieu ngaluarkeun jeung meuli kopi bae mah lu. Kamu sia aos yang lamun teu manjur atuh ide sia. Tenang bae lu, manjur. Iya ya lu, tapi sih hargana kudu rada beda tuh budak. Masina kumaha? Atuh biasa pakai tarif bawah ya, diskon ya. Bah, bamaha nya. Kamu jaga itu kira meuli kopi. Sia ulah nya pangyangkeun kardus tulisan diskon 50%. Oke, siap bos. Mesti lo mangga itu sia i. Oke, siap bos. Tungguin kadang ya. Siap. Aduh, aya si Junid kumaha kitu kebon bah dia mah balak keneh bae kumaha gaweana kitu si Junid yo. Aing biak leutik puguh ieu kieu kelakuan mah. Pak. Aing tadi panjang dulur si Junid si member di kamar si Junid ieu teh jeung aing ieu. Wah, astagfirullah. Tangkurak Mehmet. Makanya dia kelah nyantai didinya bedul. Turun, bedul. Pan, udah beres dong, Bos, kerjanya. Goblok dia. Nitah pak digawean ka aing boloon. Bos, anu nitah gawe deh. Geus biasa bamong dia, turun bersihan ku dia ka ditu tuh, lah ditahan aing bae. Bersihan nu mana deui sih, Bos? Perasaan geus beres sih pagawean kabeh. Kebaan kasbon mah, kakon kasbonan. Tangan heula tuh beuti hajeli ku dia. Kasbon, bae ta kasbon. Aji mau mangga. Nah, kitu kudu daekan, kakon dibere kasbon. Luk, Oi. ya aing geus meuli kopi ya. Ya pesenan sia ya. Oh, siap. Nyaku habal sia. Di mana meuli nang kitu? Di jauh pan, Luk. Saya tangis geura pasangkeun di hareup tah. Bismillahirrahmanirrahim. Anjay. Video. Kopi, Bos. Iya, aja. Ayo, sebanyak naik kopi. Luruskan. Wih, atuh jangan eta kopi. Coba hayang brew. Ngeunah amat karak datang hayang kopi. Meuli-lah. Kan sabaraha ieu. Wih, jambur ieu astanaga kumaha si Mamat ieu. Med, balik Med. Lain teh tadi ngajak balik mah, da geus lapar yo. Aing. Hai, Bos, untuk balik mah. Coba istirahatna di mah biasa kalian. Geus burit ieu heh. Midun. Kumaha ya aing ngomongna? Ngagorowok teu bisa, ge capek maksud lanjak eungap. Haruh. Nah, gitu kudu nurut. Geus saya balik. Ripuh ieu Bos Juned. Ayo balik geus burit. Nah, turun deh ayo. Balik. Ayo. Tadi dia lapar yang balik.
Maksudnya Mai, sekolah asup di mah. Iya dong, geus teu bete ku ari mah mun di imah bae, geus sekolah. Tapi semenjak si Koprek, si Butong, si Bulu ngojek, terus si Ambon jadi tukang parkir, tareh kieunya lembur. Bener boy. Kayak orang balik ulin, ngojek yuk ka budak. Sekalian ketemu gitu. Oke lah, siap Mai. Saya malah ganti motor gitu. Jangan lain udah ikut meureun eta penumpang naik motor buruk itu. Kiki geus segala ngojekna meunangan. Mal mungkin motor repo ya nu bakal meunangan mah. Senggol dong. Hedak. Ayo Dewala. Ayo Dewala, bangsat antar aing balik hayu. Enak nih ya dong numantes di udah ganjing edan bae. Dia bahagia bangsat. Gue yang udah gamarang jeung si Memet di papisah aing ku ari ya. Di mana nu aya Kemarang? Nggak usah ngomong, antar aing balik hayu geran ya. Nyelapar aing, hayu balik. Ayo naik ayo, otw ya. Enggak lah. Enggak menak yo, anjing kita. Ayo we. Naon eta? Mayarna 50.000. Mahal amat Dewala. Dan mer 50.000 lain. Tapi diskon 50%. Oh, diskon. Hang saya anterin balik. Bisa geus naik. Atuh aing ngolan meureun jae ngan cicing di dieu. Tak tuh giliran ini meren. Mogok dia motor nata. Nih bilang bos. Jangan. Aja motor dagingan delek. Hok mogok. Aduh, kieu carana mah bisa-bisa eleh saingan nih orang. Aduh, pusing. Nyaho, urang ge kudu nurutan yo. Rugi sih ya nurutan si Buluk mah mending cek aing mah geus biasa bae. Harga biasa. Tapi nama mal jadilah. Oh, enggak saya mau jadilah, mau jadi mere diskon. Boy, balik yuk, mau sore yuk. Yuk boy bisa tangan yuk. Yuk. Bon, mari kon. Goblok dia tinggal mundurkeun doang ya ampun aing mah. Ayo. Coplok. Hardang amatnya ya, aduh. Ya ban bisa mulai topi. Atur nuhun, Bos. Serombong amat kar ngojek sekali bae ge. Nyaho, pasti lamun aya penumpang deh manggeus moldaikeun jeung sia. Oke, kita buktikan saja. Siap, Pen. Manjang, Sekarang dia lah penumpang ini tarik bae goblok. Oh, ya dia. Lumayan mah. Neng, kemarin Neng. Woi, kawan. Ayo naon yuk, rame amat. Maya biasa. Iya, nungguan parkir. Maya jeung Bay, di mana ya? Biasa masuk ulin, terus inek balik ke si Maya. Geus lah Neng, mending ngarojek deh ayo. Lumayan teu capek daripada lempang capek. Oke, siap. Tapi harga kawan ya. Atuh rugi meureun kami ojeng meuli bensin. Bisa ya jeung abuluk bae ya, abuluk boga ya. Diskon 50%. Bah, beneran ya lu? Keraya diskon. Beneran dong, ayo naik. Bisa ditumpuk emang nak. Oh, saya bisa. Mereka gerang. Iya, Boy. Bon, makasih ya. 50% ya. Oke, siap, Bos. Berangkat. Atas ide siang, Bos. Bos, supaya aing menang komisi. Oh, iya, biang kerok nabrak. Ayo, sekejar ku toh. Ayo. Mati sih, toh. Naik balik kopi doang, goblok. Ya, kasih ya. Toh. Aing mah kopi doang, budak. Toh. Iya. Aing mah kopi doang.